A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaih. Lumpat sakabeh jalma diudak-udak neraka, kaya pisan nu ngabela angin amal keur di dunya. Lumpat sakabeh jalma murunakan Nabi Adam, minta tulung jeung syafaat. Nabi Adam teh ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyapaatan, kaula ge keur susah tusugan ka Nabi Nuh. Lumpat sakabeh jalma murunakan Nabi Nuh, minta tulung jeung syafaat. Nabi Nuh teh ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan, kaula ge keur susah tusugan ka Nabi Ibrahim. Lumpat sakabeh jalma murunakan Nabi Ibrahim, minta tulung jeung syafaat. Nabi Ibrahim ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan, kaula ge keur susah tusugan ka Nabi Musa. Lumpat sakabeh jalma murunakan Nabi Musa, minta tulung jeung syafaat. Nabi Musa teh ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan, kaula ge keur susah tusugan ka Nabi Isa. Lumpat sakabeh jalma murunakan Nabi Isa, minta tulung jeung syafaat. Nabi Isa teh ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan, kaula ge keur susah tusugan ka Kanjeng Nabi. Lumpat sakabeh jalma murunakan Kanjeng Nabi, minta tulung jeung syafaat. Kanjeng Nabi teras sujud, sujud kayang agung, nyuhunkeun syafaat Gusti.
Gusti Allah tenembalan peku anjeun syafaatan cengkat tina sujud Kangjeng Nabi teh ngorejat narajang naraka galak naraka ampun carerik hanjat ka meja hejo Kangjeng Nabi ngahukuman dina waktu genep zaman jalma rengse sadayana